sandi sakumaha parantos ka uninga kalayan kaciluk kakak nengewuk lo kakaknya pihak kajam paring angin-angin ka konsara mancanegara teu aya deui anu bisa ngamah jomantara jeung anu bisa asup ka dasar bumi lintang ti anak Kai Bima nyatana Gatotkaca jeung Antrija ceuk mang tadi sakumaha parantos saurutkeun sangemkeun Bulkuntu kali tunggu laga kali tunggu kali bangsa teh paling. Sabab eueuh deui anu bisa ngamah mantara jeung bisa asup ka bumi teh lintang si Antrija jeung Gatotkaca. Sabab katerangan kaluhur hiji ka handap hiji luplep. Yo ceuk mah oge. Oh, jadi maksud teh nuding ka Gatotkaca miwah Kakang Putra Antrija sanes nuding, tapi nya kenyataan bener sisitan Aswatama lurus menawi rupana kumaha nanging teu katingal rupina danya kitu saliwat eta anu gelut mah jiga curang sareng jiga sisitan kitu malulu nah iya jadi kesimpulan tadi rehna Angger Batara teh maksud milarian eta bangsa rek ngabantu tapi ceuk mang daek kita maksud dek mawa kabur budak. Kira jawab. Nyeta datang ka dieu teh meungpeunan beungeut ku sawai. Nyeta datangna ka dieu mikeun harta kakayaan sumenir teh rek meungpeunan beungeut ku sawai. Ai dek pura-pura. Nah naonan kitu peta. Angger teh Batara. Tugas mahatunga mang yakin kalian percaya. Oh, paman. Anak aing si Gatot jeung si Antrija dituding maling. Bima, si ngarti. Ieu lain hukumna nuding tapi nya. Eueuh deui anu bisa ngamah mantara ceuk mang tadi lintang di Gatotkaca jeung Antrija bisa kajerotan. Coba dikamanakeun eta budak. Dikamanakeun. Pindah Gatotkaca. Anak gua Antrija. Pindah. Sadaya-daya. Marak wong warno ingkang sadaya pada ngalih pinara nanging pinasti kersayang tumampara barang Kang Putra Gatotkaca ngalih ka payun lengahna miwah Kang Putra Antrija katingali dening Resi Komayana dina raksukan Gatotkaca teh pinuh ku getih parantos mateni buta tadi di perjalanan nah aduh silaka Angger silaka tuang putra tiruksa. Aduh, naon paman? Eta tempur indah baju si Gatotkaca. Angger Batara, Bima, getih tepik alamokot, digunasika ieu budak teh ieu. Diperkosa ieu budak. Minta jawaban Gatotkaca. Di leuweung mana? Di saung mana? Di sawah mana eta budak diperkosa? Di mana eta budak ayeuna? Aduh, Eyang. Ampun Eyang. Eyang ampun Eyang. Ampun Eyang. Arya Bima barang ningali kajantenan. Yat Bima ngamaafkan binatang. Yat Bima ngamaafkan nafsi kang kagila-gila di neraka samia. Ya pada ningali ingkang sampun binatang edan siat jahat ampun amanawan cocok podaran mangkel kitu ngawirangkeun ka kolot ya si wawalak jang naon ribut euy ulah Gatotkaca keur perkara satu ha di pahala suku ramana
disiksa jalanan dituding maling awetan bieu aduh cilaka jang sanurek meuli baju jang ongkos balik bahaya dewek ka babawa ieu aya istilah angeun sapariuk karagragan taun beurit nya bahaya ieu bahaya ka dieu silengjang ka dieu siksa Bima siksa kekeraji Bima antos sakedap dipaehan bae ngerakeun jahat eta getih naon tadi parantos di caritakeun ku Kang Putra Gatotkaca yen eta teh parantos mahala denawa di perjalanan tadi. Coba jawab yakin bejakeun dieu daya putra teh penak sareng aleutan denawa malihan kateranganana eta denawa teh cenah nuturkeun ti sapengkereun dua utusan anu kakasina pati sanga bumi sanga langit pikeun maling wanoja nyatana aceuk geus mining puri jadi putra maksad laporan teh nanging ka bujeng kasamut ku Uwabatara tadi ku hari nyangakeun bobot pangayun timang Traju abot enteng aya di sarya Kang Jengrama Uwabatara teu bisa ya ulah make jeung nyieun alasan sakarupa sakali ieu budak digunasika tetep digunasika eta fakta getih lamokot fakta bisa kaluhur fakta bisa kahanap sok coba ya paman ke antos kula bakal nanya ka Gatotkaca di kantornya Gatotkaca timelan rumasa kana tudingan anu sarupa kitu duh ampun putra teh bunjing hingga kanyaring ngimpi-ngimpi acan putra kedah curaling malihan putra teh acan gaduh sir ka wanoja teu bisa jahat aing ge ngora heula kunyuk ke paman antos kelanan paman antos paman cicing antarja timulan rumasa kana tudingan ieu aduh ampun jeung tibatan putra kedah ngajalankeun kitu ancur aya paisna alasan aing ge nyaho sia bangsat ke paman kasimpulan ti kaula supaya rahayu ka itu ka dieu tetep entang makanya kasimpulan Angger Batara ulah loba alasan itu ieu si Gatotkaca jeung si Antarja hukum gantung di negara nyaon ribut ieu euy udang hees lain aduh tuding naon euy aduh silaka dieu lumai iket dewek 200 mah dijual paur aing mah dieu paur alah baltan dihamplas sirah aing aduh sakali si Gatotkaca nu maling tetep nu maling si Gatotkaca jeung si Antarja hukum gantung di negara hukum picis teh si bangsat ke paman antos sakedap antos kumaha ieu dina sani Gatotkaca Antarja timalan bener rumah santai kana tudingan kitu duh paralun ampun aja taya wagelan putra jeung tibatan kedah ngangkeun kalayan terima sabujeng hingga kanyaring ngimpi-ngimpi acan putra kedah ngajalankeun kitu alasan bangsat macan digebugan memawa ka ngaku ceuk mah oge gencet gerakannya inung sukuna ku suku meja kanya ta si bangsat si notorogan si jahanam sia Gatotkaca timelan upama teu rumasa naon katanggung jawaban anjeun katanggung jawaban hidup dina waktu ieu duh putra sangempikeun milarian aceuk Lesmini miwah sangempikeun ngabantung trik pangindra jalana dina salabeting sasasi putra pikeun lumaku milarian eta juig anu cuman taka kitu dina rasan dieu panginten ku paman guru Resi Kamayana kadangu yen kasanggupan Gatotkaca teh kitu teu bisa sakali dihukum picis tetep hukum gantung supados tuang putu Raden Atanapi Dewi Lesmining Puri tiasa kabanang ka dieu supados Kang Rayi Prabu Sudana ulah kawiwirangan dina mangsana sumping anu seserahan Angger Batara kula paman dina rasan dieu kadangu panginten ku Angger Batara tadi yen saminggu deui eta sumping anu seserahan
bisa kasimpulan timang dilaksanakan praktek bisa wayahna hukum gantung negara kudu benang nate sampai saminggu 2 poe waktu kudu panggih eta awewe jeung bangsata kudu benang sanggup 2 poe syukur teu sanggup dipaehan sakaligus katut kasa timalan wa sanggup dina jero waktu 2 poe aduh ampun antreja timalan sanggup dina jero waktu 2 poe sangem putra antreja Ite kumaha akang teh kumaha akang hi sangman hi jadi sanggup katut kasa nya atuh miringan wae ka kakang antreja sakitu kasimpulan paman iya mang geuningan kasangpan katut sanggup pikeun milarian hiji wanoja anu diiwat nyata nalus bening puri miwah sanggup pikeun nyanak jurigna anu maling nah mang sadar prak Gatot Kaca ini jeung Antreja da ceuk pamikir mang ieu si Gatot Kaca jeung si Antreja ini teh pasti kabur bisa ini tapi kudu aya boroh kumaha tiap-tiap bangsat ini duaan kudu aya boroh di dieu di mana si Gatot Kaca jeung si Antreja teh panggih dina jangka 2 poe minta boroh saha harus sanggup dipaehan di negara datang 2 poe mah Guru aing Bima sanggup pikeun jadi pati di mana si Gatot teu datang dina jangka 2 poe Raya Arjuna Raka Prabu oge Kangjeng Rama Guru sanggup kaula pikeun jadi dihukuman di negara upama Antreja jeung Gatot Kaca teu datang dina jero waktu 2 poe nah jadi upama teu datang Gatot Kaca jeung Antreja Bima jeung Arjuna kudu jadi pati di negara atawa kudu dihukum gantung panggantina Pino tak itu geningan kumaha satuju paman guru nya ai kitu anaman dina waktu 2 poe teh panggih yakin Bima jeung Arjuna teh putus riwayat dihukum gantung di negara sakitu Gatot Kaca gerak lumaku atuh teu Pino damel putra rampung daud tutas pangandika Tot ini datang dina waktu 2 poe dipaehan ku aing indung sia dipaehan ku aing duanana imalan atuh rampung daud tutas pangandika putra Antreja maksa lumaku di waktu ieu 2 generasi muda atrapi jiwa nonoman Gatot Kaca miwah Antreja maksudnya anak tik pangindra jala ikhtiar milarian di mana aya nak serang kumaha ugan niraya lumun nuru mimiti nirayang gana ugan niraya lumun nuru mimiti nirayang gana Wa Semar sareng kumaha ita akang teh ka naon ye milarian tepan sang meraji teh sasasi kari-kari akang 2 dinten cing percaya Kang Haji eta karang soka teh aya di dasar lautan ngan aji pikeun asup ka jero laut kumaha da eungap atuh wa Semar wa iya nun kali wa Astaria dawala abri kali aya naon agan meteh ka kupingku aya cekcok di lebet silaka wa putra dituding maling acek Lesmini tapi katerangan saur kakang di lapisan bumi kaopat yen telakeun ieu jurigna teh aya di jero laut pikeun lumampah ka laut kumaha ieu wa sedengkeun kapan di jero laut teh eungap tong borohinya jam-jaman dalah 5 menit manusia abus kacai paeh wa sabableun kawasana miwah astajinga dawalarek dipenta pikeun saksi lumampah ka itu Kang Ewa mah mangga teh teuing pun anak bari dicangak nanging nyuhunkeun pitulung kawa teh naon da puguh wa mah jalmi bodoh balelo tiwu kacongo-congona ku amis puhuna ge parantos kitu teu bisa wa teu bisa wa tulungan wa lamun wa teu bisa nulungan kana kaprihatinan putra Antreja wa putra Antreja bakal leungit kepercayaan ka wa umat wa si kanya wa
ajar syah ngado nyebut uwa ka aing ai dewek teu meunang nyebut uwa gitu lamun eneh meunang nya atuh mudah-mudahan bae yang dawala abdi pangdudutkeun buuk dewek opat ieu sok ampun teuing ai abdi kudu cubak-cabak kana mastaka bapa mah montong sidoraka dieu moal ada dititah jang pangdudutkeun buuk dewek opat salamar kangge juragan anom salamar kangge juragan anom antreja salamar keur silaing salamar deui keur kai astrajinga iya pak rambut iya sok hiji opatnya sekali kenya pak sok hiji 2 kilo aduh sok bagikeun ieu kang agan di kumaha teh wa gayem nun ai watekna engke moal eungap di jero cai sajabina moal eungap teh lauk gede lauk leutik moal ngaganggu boga rasa kabaturna engkena. Waduh, nya bapak maneh da wala bagja. Cek abdi oge bapak abdi mah lain jelema samanea. 3 juta manea cek abdi oge. Nya. Nya cek abdi oge. Sok gayem sileng da wala. Narada haseum ieu mah. Nya. Sok sileng asal jingga. Rajin merehakanin buuk. Seru wae jeung titah ngait lak-lakan roti wayak ieu mah tah sakitu ayo atuh wa mah ulah milu daguan di dieu wa leres mangga wilujeng atuh wilujeng ayo asanya tawala ini mare seuh ngiringan sapangar sabeuy Panglus perlampah itu Kang Putra Hantreja Gatot Kaca Astrajinga dawala lumaku lajeng ngagejebur ka dasar lautan kacarios di negara Karangsoka patih 2 sanga bumi sanga langit sampun tumeka haing pagelaran Jawi nyanak wanoja tek kumaha aing teh kurang ajar wah datang Patiar. Wah, diterima di
Samya ada pinara ing setia utawi Prabu Banung Nagasewu sangat bingasa kelangkung nguliang ngandika bagyanyaan we meni demplon iya imalan nyangakeun paduka bade nyangakeun Gusti ai senapati parantos korban geun bae atuh hitung-hitung pengorbanan naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan imalan bating dan nawa aing teh dibawa ka mana ieu teh dibawa ka mana waduh nyaan sorana ge meuni halimbu ka amu ieu wedakna sarimoda haci ka tempo itu dina luhur panon make bulao kumis tetek itu dek dibawa ka mana aing teh nawa pulangkeun deui ka nagara jeung ieu teh di jero cai wah jangakeun ka paduka nyi wayahna we nyai teh bakal dikawin ku aa si jurig si kurang ajar teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan mumula apruk-aprukan aing dikawin ku bangsa kitu jeung gede de aing mah teu pejet ditinihan kuno kitu tobat teuing buta pulangkeun deui aing pulangkeun deui ka nagarana ulah wayahna moal moal pejet nyi moal keun bae da aya tuhur wayahna nyi moal bisa sia kurang ajar pulangkeun deui aing ka nagarana tih ulam kaluar tih duanana dek dikuncian ieu pantos sagedena ge tanaga awewe wah geus dibejakeun ka sajumlah rakyat aing lauk gede lauk leutik bisi aya nu nyusul awas priatna kitu nya imalah hayo bejakeun amit paduka amit Gusti wayahna nyi dek dikumahakeun aing teh nawa pulangkeun deui kurang ajar teh sudi aing teh wayahna sanajan mungkir da geus takdir
ngajan mung perang dageus dagdar milik diri bagja awak ayeuna ku akang edek dikiwin geus Astra jinga pun masya keur naon teh ieu keur ngodokan keuyeup aduh ngeunah di jero cai teh euy aduh aing ampir we katipu heueuh sugan aing hakaneun dicapluk ku aing kakait beuheung kakait sungut anu nguseup dihakan ku aing upana deui heueuh aduh jang resep euy keur ngalaan empot aduh ieu piduiteun teh ieu nya kuda laut nya aduh keuyeup ieu kabeuki aing keuyeup heuh nah make ulah kana keuyeup haram ceuk saha haram teh ceuk saha bejakeun ka aing nyebutkeun haram heueuh bisi teh apa aya disebutkeun haram teh kieu ai keuyeup teh leumpangna kagigir ai panon ka hareup ai leumpang kagigir lamun di daratan mah keuyeup teh sok ngorowotan galang nu boga sawah lamun jelema nampo galang leuwih teuing eta teh lain jelema tapi keuyeup dan nu kitu nu diharamkeun teh deuleu heueuh karawat korowot kana bates batur heeh aduh ai ieu mah keuyeup ieu ai beuki mah hakane heueuh aduh talung tik dawala ka jero dawala lan talung tik dawala lan talung tik samohon keun we ku abdi ka jero duh ngeunah ieu cumi-cumi ngajak seuri ka dewek nya bogoheun meureun nya cucut ngajak imut nya bogo oge barogoheun ka dewek pajarkeun dewek cenah eta lauk todak ieu teh mangga tuh mangga ulang